Bener iki kos budak kurang hideng wae. Tahu. Nah, neta main naon tahu. Gandeng aja tahu. Orang bermain game tahu. Gandeng jeung tahu wae mending kan dagang sih kan usaha. Usaha jeung tahu. Nah, eta tahu. Bodoh. Gandeng yang tahu. Oh, naon wae sih ngomong gitu wae eta sirah make naon sirah? Aya bacaan no begitu eta no. Naon eta sirah? Kotor aja ieu mah tahu. Iki mending dagang naon daripada kitu wae tah. Nah, dek dagang naon? Dagang kosmetik aja tahu. Ai kosmetik itu naon kompor gas. Kosmetik. Kosmetik eta kompor gas lain iki. Aduh, anu kosmetik teh diker dandan banget. Oh, kosmetik teh anu pake dandan banget. Kos kitu anu pake kos di teh di non teh bengkel. Makasih. Kunaon sih iki nyewot kalahan. Hah, naon? Eta mah di bengkel motor metik, Motor metik. Itu jadi kita jual motor metik meureunaan gitu. Iya, Cek. Kosmetik teh eta alat bedak teh bedak. Oh, budak teh anu berarti ngebedakan bool teh lain. Kosmetik teh background make up, Cek. Make up. Iki kunaon iki? Siap gitu wae. Kapan di sampai kenapa sih ya? Gitu wae geuning. Kan ajak tujuh toko kucing ka belum butut nah. Iya, Cek. Ya we ka Google ta kosmetik ka. Ketik. Sampai Coba cengin gimana pena ka coba. Urang ketiknya di Google juga aya. Nyata. Lumayan iki ngahirupana. Jangan dihirup kena, Cek. Lumayan iki ngahirupana nurun kompor. Itu dekat nyala gini. Tuh. Oh. Itu mana? Dia. Ya, cuma kosmetik nyaho ah. Untuk buka Google iya ah. Naon coba eta kosmetik teh? Angge nyaho make up, bedak rambut. Bedak rambut. Anu kos tipung. Anu kudu tah. Wah. Atulah, tengok cewek geus itu mah kata. Iki dari kitu mana cenah ngider ah dek dagang kosmetik sudah laku. Kosmetik aja mah geus menang jampean ieu. Nya mun dipake teh ka brongroy awe teh make kosmetik aja mah. Lalaki teh ka irut. Kosmetik aja mah. Naon Cek ka burut? Lain burut iki. Kita jangan make kosmetik teh dipake ka bibir tah. Kata awet lalaki teh ka irut, awewe teh. Teh jadi naon teh jadi kesetrum. Untung atuh gimana, Cek? Cuma tuh ngerti wae, takut ka irut teu ngarti. Ai ka irut teh. Ye, ngaranna ngaranna teh Pamenteuna. Oh, kudu nyahon pamente. Bisa gandeng mangkat we. Terus baca kider jeung siapa ngomong sarua ngomong jeung tembok. Tembok rombeng. Rek dagang itu ya. Burit juga sih ya. Menang sabar awe atuh lakuna. Burit ya, kider teh. Cek abdi mah kia, mendingan dia kia. Pedang, itu cukup kamu tuh. Tuh, jalan mana kali? Mana tuh?
Assalamualaikum. Neng ye udah ke. Harus kosmetik galah eta. Teu dagang. Dagang kosmetik naon, Ce? Biasa ieu make up. Anu sok dijual kos bakar teh bentuk keliling. Ceu dagang ieu anu disebut naon make upan apa naon? Eta mah make up, lain make upan. Om. Lain make up anu sok dipake di bibir teh ya. Pakai di bibir. Tah. Coba ucu dagang yuk. Iya, ayo tah pilihan naik beli. Murah, cuma tah mau ngajual mahal-mahal mah. Warna-warni. Oh. Berpargol ya, ayo berpargol tuh. Kita udah. Ayo beranda weh. Ayo. Ayo nana, Ce. Ya, obat tanya udah anu warna bodas aya, ieu gencut tah. Listip. Ya, seueur tanya ieu tau. Hand body peranti kaleungeun ka awak supaya awak lesang ditabak ku lalaki teh. Lesang naon, Ce? Ya, lesang kulitna nya lu naon atuh kulit sampai lesang pan teh mulus teh awe teh ku mulus. Iya, hese banget bukan, Ce. Iya deh. Nah, emang anu mahal itu udah bukan hara rese. Ieu tah minyak seungit tah, ieu tah. Ieu mah geus meunang ieu meusian deusik supaya Sian kan. lah kena mau dipeledeun ka baju teh pen seungit teh ka lalaki teh tong pasedot teh gitu. Sedot naon, Ce? Sedot WC. Nya pasedot biasa ka irut, amun cara istilah orang Sunda mah ka irut gitu. Jadi ka brongbroy. Ce, ulah nago gue teh geus pinuh. Lah oh awe jadi nago gue kieu atuh. Buku mana tuh Di bangku tak. Oh, di bangku atuh nya. Di dieu tuh dia deket urang. Oh, teh. Mana aya nu lainna teh mun aya di eta kurang beli. Iya minyak oles dioleskeun ka baju tah. Padahal beres minyak oles, minyak semprot. Oh, semprot teh naonna teh bang geus meunang geus eueuh mah. Iya mah lain di oles. Oh, dioles. Urang mah yang disemprot. Kan disemprot. Tah ieu teh Nanti. kucur tah ieu dikucur tah ka baju. Tah kitu. Iya mah. Toner. Minyak sengit. Toner nih aya bacaan. Iya teh mah bang bacaan eta mah toner mah eta mah pan jero nama minyak sengit tanggal Lain seueuh. toner pasti beungeut. Nyakuan ge urang ah. Oh. Bukan teh cak ece thinner. Tender teh anu pasti kabeungeut. Ieu mah beun pasti kabeungeut beureun lain thinner lain. Lain. Oh atuh. Iya aya nu dibeli oh ieu ece rek mangkat ieu geus bur ieu teh karek menang baraduit tadi Urang hayang ieu, Ca. Eta Bade teh, Ca. eta gocap. Gocap. Oh. Eta tuh kurang aja buat tetangga. Nah, eta mah 45 geus lah. 40. Oh geus lempengkeun geus lah. Hanya. Oh hayang anu lempeng wae. Ya, Anu anu bengkok kae mah. Oh. Hayang anu lurus. Saruri wae, tah ieu nya udak tah, udak. Jang naon ieu bedak. Ih, buset tuh bawa. Ieu lain bedak serum, urang tadi geus meuli. Kok. Krim lain serum, Oh. krim banget. Oh, supaya halus, supaya lesang. Bong ah. Coba. Oce, ieu kan air rokok segala, Oce mah rokok. Henteu, ieu air senan itu pohon tadi ka buarkeun. Rokok ge rokok peranti lalaki ieu mah. Kalau atuh Peranti rokok lalaki, mah. busna mah ngeuseun teh lamun sedot teh kitu tah teh hasil teh. Eta kitu kana irung awewe teh jadi awewe teh jadi kairut. Lalaki jadi awewe jadi kairut. Dia mah peranti lalaki ieu mah. Peranti lalaki. Tah sok milian sok. Urang mah geus sok Kulit aja. Eta nu jangan lesangkeun kulit. Tah eta hand body tah. Abe lesang, abe ke jalan aspal. Ieu bara duit kita 40 nya mun ieu. Eta 35an kagin lah, jual murah. Lapangkeun. 30 ke 30 geus lah. Urang ge 30 nya. Tuh, ruti wae. Oh, bae gedung. Iya, Ca. Ya, Ca. Iya. Terus tuh. Ya, Ca. Gimana, Ca? Muka Pak Laris. Sudah tere laku ya. Tere biak, tere CF. Ada ke mana ya? Kalau itu kapal lewat kan burit ya dah.
Sedikit ayah. Iki amanah meureunan. Makanya Iya. mangkat deh. Bu, si Ucut si Eki teh aya. Rada kumat doang, kunaon meureunan. Kamu kan wae. Otaknya stres juga sama budak. Aya budak aya. Periksa terus. Nah, pakai kulo kecil Oh, diperiksa. rumah sakit itu jiwa. Heeh. Stres. Kamu kono balang-balang teh dicetek dagang teh. Eta nyewot wae. Teh mangkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deh, bosan ah, tadi main HP mana? Wah, bosan ini. Nah, ya euy. Nah, ini naon dia? Bawa. Asik. Mana ya? Waktunya minum. Ah, lama teman jam cerat. Ah, saatnya kita minum. Ini rasa asam pahit-pahit nanya. Udahlah, beak lu Yang penting kayak pintamit. Duh, ini cas minumnya tadi jadi puyeng sih, aduh. Tuh, yang dar, aduh. Aduh. Saya happy arek balik itu ah. Assalamualaikum. Oke, Ece mau dicoba ya tas ngidar. Iki kunaon iki? Masih kunaon? Iki saya kunaon iki? Saya kunaon? Iki saya kunaon celentang lagi iki kunaon sia? Iki kunaon? Kunaon saya iki? Kunaon iki sia ya? Naon gelas sia? Saya minum naon ieu? Ieu nanu diinum ieu. Iki saya minum naon ieu? Coba ieu urang baca heula ieu. Tadi asa mah teh dagang teh. Naon ieu teh? Minum naon di budak teh? Imah serum pakai minum sih budak. Geobat teh budak. Pembersih wajah ieu mah. Loh, aya ngebudak aya wae. Udah lagi udah. Mana mau pakai ngaudah kana nyagerkeun iki udah. Banjir apa? Banjir sih kan deh. Tuh. Ya sugan cager, bisa. Jadi kalau oke deh aing. Ngedahar naon sih ya? Ngedahar naon? Jadi kero. Aduh. Kubarana lagi kero ge aja. Kunaon? Kasupan juga dia, kasupan. Musik kurang. Enggak. Oh bener, lupa nih mau budak tuh. Masih lupa dia, waduh. Ulah kesal galak kan teh begitu mereka katakan aden. Ulah galak ka ece. Gigi kunaon? Nih, tangkal sampeng ngomong. Tangkal sampeng. Tangkal sampeng ngomong. Rupanya gue kenal ieu. Yang bisa jalan akhirnya nana. Ngelakkeun banget nih mau cek, dia cek teh. Cager gacakeun. Iya bergelasna. Mereka itu kan dia balik dagang kan, adik aing jadi keski gorong jambe kan deh. Iya bergelasna. Wah, Cager bukan dia. Baik. tangkal jambu. Tangkal jambu. Aduh, Bu. Ganggarangan ngomong wae sih ya ganggarangan. Ngomong wae ganggarangan. Itu agak ganggarangan. Tangkal jambu. Ganggarangan.
cagrep Chan cagrep gua aja dicium tuh. Komestik, kosmetik kosmetik kompor kan lain ada cek